Di sini aja yuk ambil sampel sadapannya. Ya udah ya di sini aja. Ya udah gue mau ke toilet dulu ya bentar. Ya udahlah yuk. Langsung aja. Ayo teh. Yuk. Sebelah sini nih. Jadi ini hasil sampel getah karet bisa dibikin apa aja, ini banyak manfaatnya. Oh, terus apa lagi teh? Pokoknya banyak aja lah. Nanti dijelasin selengkapnya sama ayah aja ya. Oh ya udah deh. Ya udah kalian terusin aja ya. Mau kesana dulu sebentar. Wah, ayah neng aing tuh. Sampuran lah. Ai Beng, Nanti pilih dia sorangan bae. Kena baturan budak PKL ah. Oh, mana gitu budaknya? Tuh, ternyata sampel sadapan karet. ya udah yuk balik aja lah. Udah dapet nih sampel karet. Teh ini udah dapat sampel karetnya. Kita duluan ya teh. Iya. Karet. Hari Aibeng mah terus kemana? Pugu kerenyangan tulang rusuk anu leungit. Maksudnya kumaha? Tulang rusuk anu bakal ngawin ka Peru Mulai itu arek nengit kemana ah? Teu kudu ka jauh ngajelajah Nusantara. Teu kudu oge sampai meulah lautan. Bisa bayar itu mah. Ada Ai Beng. Ayo Lapi pulang yuk. Gue lapar pengen berak. Ih, waduh rosa amat sih ngomong. Aibeng payunan ya. Assalamualaikum. Nya Neng, waalaikumsalam. Siapa cey, aing karek dek doang. Musibah siapa ulah bae sia resepan aing atuh nambah ngeletikan bae mah awak tukarna ribu mikirana. Tuh. Harus kan kepikiran yang pipi bae otak. Apa yang terlalu cepatnya mengungkapkan isi lubuk hati aing. Harus bener sih kan aing kecepatan teuing. Kudu nama ya aing alon-alon asal sukses sampai tekannya budak ieu. Nya sorangan pan budak maruh. Pas salik-salik bae teu mandang. Arek salos nu penting mah beunang. Ya, aduh. Kan cupena. Si Beng dulu tuh, kunaon? Ay Gusti, si eta mah keur ngalamunan jorok meureun. Iya emang kadang gitu nya ngalamunan jorok. Ih, sedeui percaya bae kana omongan aing. Ih, aing mah heran kasia pakai kekerasan bae ka aing. Geus ayo lah campurkeun. Gua baperan coba dia. Ayo dia. Astagfirullah, dia kagetan aing bae. Ngelamun joroknya dia, Beng. Ya asal bae dia ngalamun jorok naon ku aing. Geus sih ngaku bes ya. Heuh teh ye. Oh iya, dong nunggu cukup umur bae dia ngelamun jorok. Pugu cemen ketimu jeung cewek bae ge langsung ngageudeud dong mesin jahit. Oh dia mah cuk, katemu awewe ge ngageudeud dong mesin jahit. Si Beng ieu sosokan kes dong. Aibeng. Naon Neng? Ari Aibeng tuh kena naon? Aibeng, sing hade atuh si Pate leungeuna. Aduh Gusti, Ibeng males teuing ngeragak dina lur para unggal poe ge, asal bisa kadoang kieu bae. Haruh pancomrek amat ieu kesang dicekelan neng pipi. Ari Aibeng tuh kena naon?
neng henteu ai beng mah kuat karak-karak sakit tuang ieu. Ai serius satu A bener teu naon? Henteu neng karak sakit mah cetek. Moal bisa ngaluwehan raga tah hate pas neledu di cinta di bogoh ku batur. Naon neng tadi ngagerokeun? Balik nanya reka mana tadi buru-buru. Oh, kaarep neng misek dog puyuh. Oh sekalian bayar tuh A neng nitip pangpesetkeun obat mah jeung si Asep Murian. Oh, siap neng. Jeung neng mah di naon ge dilakonan. Asal neng bahagia. Bos. Nah, si Ibeng lain itu. Main itu kan duluan poe. Kacamata na bukan. Oh. Iya, berat. Wadidaw. Urusan hajailan deui mah dan. Wanian bobogohan di harapan urang. Ayo bos jailan nih. Ayo bos dadan mah dikieukeun. Salah yuk buru-buru. Ditahan ka komong ieu ka badiginya. Ayo, atuh ayo nih. Wah, bos, parah bobogohan teu bebeja-beja. Jangan ngerasa paling ganteng si Ciawi ha. Tuh bos, hampura. Salah ayo lah, orang tadi ben tanggal capek. Ada. Widak. Kunaon ti si Ibeng dak? Nih, pikir Leona kita banget dah. Moal benar eta heut ge. Pasti eta mah gara-gara bikang aing malah ieu tah makana aing ngajomblo bae moal bobogohan sancan sukses Lah, dasarna bae dia mah jomblo. Karena sayuna aya si bos di situ nage kana urang Geus, ayo, mal bener. Aduh, Geus kan itu. Kita nabadi ge ngaji. Jagaan. ya. Ibeng ayo. Hui, neng. Dapat banyak. Jomblo dadan. Dek teh. Hayu. Itu neng mah hayu. Hayu mesti Ibeng mah. Ting Ibeng mantepeun bae. Nya, ting dadan. Cing bos kela. Nya, ting dadan ge hayu. Dadan mah bisa doa makan. Doa tidur ge bisa. Ibeng mah bisa. Bau, udah di sini, bau bersih, leungna. Oke, sebagai jamaah beriman kurang tersebut. Aku mulai payunan. Bos, ponian, aja jauh bos direbut. Terido aing mah ye. Sumpah aing mah terido. Terido sumpah aing mah ye. Sumpah terido aing mah bener be aing mah ieu mah. Aing mah lain masalah kitu dan aing mah. Bos, sabar bos. Aing ngomong nyeri kedua kalina dong si Siti dan. Sabar bos. Bos nyebut. Enggeus bos, enggeus. Pokoknya mah rusak poyon katimu beungeut dia teh kasmantannya. Dadan nu nonjok teh lah nya bosnya. Walahana be ieu mah. Dadan onjok ieu.